Abi Naon? penasaran, hari itu nu rantu itu naon? Alah, neng ngabong-ngabong ke kota, ada beneran jangan apa tuh itu teh. Katineng Sunda nu baheula nu aya di Cacar Pasundan lembu nyingkur pilu kalendahan najan paanggang jauh tinulian. Si Ujang teh kemana? Macan gugah tuh. Ujang, Ujang, Nya teh gerak gugah tuh tas siang. atos. Ya, Ujang teh sarapan teh Acap. Atos teh resep ieu tah jauh hiji. Oh, mohon atuh pami atos mah. Nya teh si bapak nuju naon nya? Bade kasih bapak ah. Ujang mereka mana? Bade kasih bapak teh. Oh, mohon sok atuh. Nah. Kade tuh Nuna. Aya kolecer. Ih, seberang geningan. Duh, jebat sokoten di lahang di situ. Nah, dia make berang. Kulit kending sebalik dulu. Ah, lumayan loba ya. Jualan juga we atuh lumayan tuh budaya yang jajan budak. Ujang tas buka. Muhun Pak atos. Oh, tas sarapan? Atos tapa tadi ninggalin ieu cikeng. Ini saya bapak teh. Saya nya. Nya, Pernah aja bapak ngadamel kamari besan ujang menuju sekolah. nya Pak nu saya. Oh, meh anteng jeung hujan di dia meh teu ameng tebih. Nya sakonya bapak Pak. berdeka jeula. Nya, Neng, Mohon wa. ini rajin mitos nuju sasapu. Mohon wa. Punting. Wah. Gergelis teh ya budak nu rajin gitu dibawa ka sisi mah. Kumaha? Beli bade sarapan atau disayogikeun ku Abi? Oh, nya nuhun atuh. Mohon wa. Lepas aya mah. Mohon. Nameh ka leuweung ah. Mohon sok. Sarapan heula we mah. Kalau itu ada budak awewe mah itu tak jadi bisa minat tampian di kalemur udah lain ketega lain iya uwa teh dan teu ngagawekeun ngahajang eta mah bakat kurajin we budak ya lo ya Robi budak awewe bisa dimulang turung bantu ka kolot. Terus saya boga budak itu daekan nukeun orang kota ge. Ngopi heula we memeh ka
Leuweung mana naon gitu kita indung budak lila di dia bukan bae aya betaheun budakna ya syukur me si Ujang aya baturna jadi dengan kita bisa ngebimbing itu Kak si Ujang oge jadi nurut budak teh alus bisa tapi dia nama ngelatih mas sanajan di kota ge biasa kan beda ya di kota mah pergaulan tuh dan itu rajin budaknya yang tidak sing betaheun di dia da si Ujang mah aya nu ngadidik loba ditinggalkeun ku kolot jadi tu kadieu kaleuweung aya kitu mah aya tetehna aya baturna pan jong-jongan beureun si Ujang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh neng katampe ya leuteunana meuni kaos seger Nuhun wa, mangga teu sawios wa. bagja budak ting kergelis teh nikot apa kena hari itu tah budak awe teh segala rupa ge geus ngarti alhamdulillah ngopi beres sarapan beres mumpung suka nih ngakocol eta sadapan kaleuweung mecongjon tuh nambahan iya ya dari ku pangabutuh mah anger eleh sagala rupa ge nggak butuh tuh jang tamahaneun ieu nyen gula bae si Ujang mah daya baturna ieu ayeuna mah ditinggalkeun oge teu melang jalan sikna lumayan setik oge da di keureueuh masuk ngalobaan Wa bade ka mana? ih eta bade nyenak lahang tadinya tak ka luhur Oh, nuhun atuh. eta we lah di dieu teh jeung si Ujang we heula nya Nuhun, neng mah gua bade nyenak kelalahang nuhun, udah mengalami ieu nuhun. Wa, naon abi hoyong ngiring. ih di kebon mah seueur eta seureungit di dieu we baturan jeung si Ujang Iya, ngiring satu sagala rupa Meh terang abi. yang terang gitu Nya, hoyong. saat si Ujang atuh ajak Oh, nuhun wa. Ujang. Kulan teh. Ayo ngiring ka si Uwa ka kebon, teteh hoyong terang. Nya hayu teh. Hayu atuh jangna ka dieu heula, di sendal heula. Nya teh. pokoknya wah di dia tadi mantesan di Murata atau sama si Ujangnya Mohon wa. Si Ujang, si Uwa tos ngantosan. Nya hayu teh. Hayu. Tah, engke mah bakal deukeut teh sadapeun teh. Tang tina ningur. Nu ieu sakurunyung deui tah. Nah, deukeut ke mah jong-jong nyedap teh. Mau kudu jauh ke belah gitu. Kemana budak teh ya rek mariru cenah.
Wa pami kebon di mana? Iya, tak kebona mata sakat tadi luhur. Oh, hon. Hari uwa ningali naon? Itu pentu langari kanggo nya kanggo geus sadapeun. Wa ari langari teh naon? Tah ari langari kan eta teh gana teh ditingur, teras ditilas, dikadek. Tah, wetes dikadek kan keluar cai, tah eta teh kan cai eta teh tina langari teh bahan kanggo pigulaeun. Oh, Tah atuh eta langari sesana dicana ka bumi ulah dibuang dan nu kieu mah kabung mah seueur mangpaatna sagala rupina. Langari teh kanggo parab domba sesana teh gitu, Neng. oh mohon wa. Ngatos tuh pami kitu mah. Tah gitu, Neng. Ayo atuh hayeuna mah Bang. Hayu Kade tuh. tuh. Wah, geuning wa seueurnya tangkalna. Ya tuh dari dia mana nggak tempat nah tuh kawung mah tuh di depan ke teh alaun nantesan ieu teh can arayaan. Wa bade tuh Mana? maros. Kumaha Neng? Nah hanya dap teh teu ngangge ember. Ye atuh Neng pan ari nu kieu mah moal tiasa ku ember, anu kieu mah ku ieu namina lodong. Upami ku ember mah bade kumaha ya tanahna atuh. Neng masuk aya-aya wae. Nah, mohon. Ari urang kota mah ada bantu apa. Nah, teh di ditu tuh aya lodong mata ieu teh pan anu kosong dikataikeun ka luhur. Eta itu diturunkeun di canak, itu tah nyanak itu teh ieu pan etanana teh tah dikaitkeun ka dieu. Oh, Nyanak lodong teh mohon. gitu. Yuk gerak ge Neng bakal terang. Bakal apa? Nah, Neng tuh. Itu teh pan anu bade di canakna tuh, eta teh lahang, eta teh tos pinu. Mohon. Jadi gentoskeun ku ieu kuno kosong gitu. Ya naik ka luhur matak. Tur Neng tadi nanti ku ember bade kumaha yeunana atuh bantu. Susah tuh ku ember kan ieu eta nana parantina lodong. Pokoknya rantesan ulah di dieu. Mohon wa. Gua bade naik lah ka luhur. Wa nya ari naikna kumaha? Kumaha Neng? Naik na. Di kadeu Neng na kadeulah Neng na. Tadi dia ya. Tah naik na teh Neng, tah ieu kan rancatan. Mohon. Rancatan teh simpen heula di dieu da ulah ditebihkeun ieu rancatan mah. Tah ieu teh lodong teh engke dikaitkeun di dieu, matak aya ieu ge tah. Kata lodong teh dikaitkeun. Tah ieu teh namina teh sigai nu kieu teh. Sigai. Mohon kaong teh naik ka luhur ka ditu. Tuh, ieu carana tuh. Itu kan jari tadi kadiekeun. Tuh. Tuh ieu aya nu kieu mah teu tiasa ku tangga gitu ku taraje lah cara di lemur mah gitu di dieu tuh. Neng tingalikeun tah. Gitu. Kan ieu di dieu. Tah eta gunana teh kieu kanggo nyimpen ieu lodong tuh. Kade wa. Nah, Neng da tos biasa wa mah. Tuh. Wa kade hati-hati di paut ini ngalina. Oh, Neng da tos biasa. Wa makan kieu mah lah. Ya rantasan we lah. Nuhun wa. Aduh, ya teh kalau do urang hari teu pikeun ka hadieu. Aduh, ampun teuing ka kebon kawung. Aduh. Ampun teuing daripada galon pemenang nyanyi eta mah. Numpak ping-ping bonon ngeunaheun. Ai bonon teh naon nya? Teh da ieu teh cek batur eta anu lagu numpak ping-ping bonon ngeunaheun. Ai bonon teh naon mah teh ai. Wah, suka aya we eta lagu di pasar. Ai urang mah da sekedar nurut ke da tuh da bonon. Ampun teuing ya. Aduh, separo we ka da dikarepkeun mah.
Tuh, pancaangan mah. Kayak kebun carulu, kebun kawung, kebun langari. Bukan nama segala we ieu mah lah. Ampun, ting. Ari teh gege aing bodo amat lah. Daripada balik lengo. Yang penting berat lah ya kuing dibawa dituar, parapkeun ka domba, kado teuing kerasa dikit lah. Pun teuing bos cur garang hujan tuh ieu abi nih hesek jeung ngarit ampun teuing. Wow. Aya we. Wah, teteh si bapak matus biasa. Da anger we teh mah paur ninggalina. Juga lis kitu mah. Wah, itu mah bidadari bungset berenang tuh tawa dasar. Kitanya di leuweung sabenerna mah ieu teh da piraku aya awewe. Wah. Aing diheureyan wae kitu. Wah, keur galon kieu teh ku aing ngeureyan. Aduh seperti kayak ngarit mah gampang nama 12.5 ngarit mah aing main nama awal ngeureyan itu tuh. Anjay. Tahu itu bidadari. Wow. Wow. Anjir. Anjir, melerang gitu itu. Lalu seperti makan nawa itu udah gaul gitu. Waduh. Anjay. Anjir, kakara gue saya buru-buru pak awalnya bener gitu. Tuh. Lihat lah. Aduh, coba teh. Aduh, ayo keterukudan nih hadir. Asal ieu mah. Aya we sambil ngahalangan wae atuh. Aduh. Kira-kira. Dari heureyan kurang aya bukan. Aduh. Mang Ian, nah Mang, keur naon di dieu? Aduh, yang ngarit. Aduh. Halo do, itu jadi hese jukut. Aduh, sampai ka dieu abang ngarit ampun teuing. Aduh. Oh, Kenal jang dia. tuh. Mang, keur nungguan si bapak nyadap. Mana? Itu tuh di luar. Anjay. Atau si mercon. Kok tan aya bisa? Bener-bener econ hirup tuh ampun segala bisa ngadap bisa berpikir bisa main bola tuh bisa wah bukan mah aja ampun teuing Jang itu saha? Itu teh Mang Ian. Tukang si bapak tukang ngarit. Oh, Masya Allah. Tuh itu mah bidadari we bukan nama sigana mah anu dikahyangan ge kurang hiji digana mah da ieu ka dieu hiji. Aduh. Ada nang jago. nyamuhun atuh Mang jalmi. Aduh, ngegoli gitu atuh dah ampun teuing. Ada nang nuju naon dieu? Oh, itu nuju ngantosan pun Uwa nuju di luhur. Wa saha? Wa ecot. Wa econ. Nuhun. Anjay. Si econ. Bukan alo, budi gelis kieu. Wah, teu salah ieu teh. Itu atuh Mang. Asli lagi lainnya. Aduh, econ teh nyangka boga alo kieu, gelis kieu. Aduh, ampun teuing. Aduh. Bolehkah Mamang kenalan? Terus arisin. Mohon Yos. Mohon Yos. Ini bener. Nakeun Mamang Ian tukang ngarit. Aduh. Panggantung nasa kebon kawung. Oh, mohon tepangkan abi ya nih. Oh. Nuhunnya nih.
tadi nama orang teh hayang kesalaman hayang antel aduh udah tadi kejet timbay lah untuk timah nama siapa ngaranna nanyain aduh kira lah teh kurang abang ngatain penguruyan bukan nama tunggu nanya aduh setelahnya nama nami nanyain Mohon sami-sami Mang ya. oh dia aduh macam nak turun deh nak wah kali kelawe Neng, mau pada kayak tualannya, yuk Mohon, kacang Mas. dikut, Mohon. ya, yuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos beres? Atos. Oh, mohon. Kedap. Kade. Hati. Mohon neng tuh lah dari turun mah turun ada abot. Enak lahang mah. Aduh. Tuh neng ai padamelan ua mah kieu we. Di lemur mah da naon deui atuh. Tuh. Ieu neng lahangna. Oh. Oh, iyalah. Iya. Aduh, capek. Hayu atuh ari ieu mah. Mohon hayu tuh. Wang ieu wang podogeun. Kayak ari tadi ngobrol sareng saha tadi? Oh, tadi teh sareng Mang Ian, sauna teh. Mang Ian. Besok ngarit nyanak eta, nyanak karung teu. Mohon nyenak karung. Meureun teh ka dieu eta ngarit saya eta. Wah, semua balik teh wae. Apaleun ka dieu ya. Ayo neng, Mohon, Wak. Yuk. Wak. Abi Naon? penasaran, hari itu nu rantau itu naon? alah. Neng ngabong-ngabong di kota, ada meureun jangan apa tuh itu teh. Caruluk, Neng. Caruluk? Teh. Tah eta teh upami bade sasi saum. Kan seueur urang kota geus sok ka dieu teh nyarian caruluk upami di kota mah pangitan pulang kalingnya cangkaleng. Tah eta cangkalengna teh tuh didaruruk tadi dieu dibakar. Ka ditu boga kota terus jadi eta terus menang mesep. Kan batakna kawung mah tur ua oge segala rupina berguna. Kayak gerasa si saum seueur ka dieu nu niar. Hayu Ayo, Wak. teh siang teh. Nah, teu para ieu. Wak. Pame iya naon nu hari deh? Asa kantos ningali. Mana, Neng? Iya. Oh, pan eta teh inyuk, Neng nu kitu teh. Oh, Inyuk geuningan besok aya dina Sabtu sanes. atunya pan ari inyuk mah nu kieu mah pan dianggo sapu, dianggo naon teh pangenogan lauk. Terus ning aya tadi lemur mah saung-saung ikan aya sok inyuk eta teh atapna teh. Tah pokona malah tina kawung mah seueur pisan kagunaanana tina kawung mah. Da saur ua ge pan tina akar dugi kana pucuk oge kawung mah moal aya nu kabuang. Jadi Yuk manfaat sedayana. nya nya manfaat sadayana tuh kan ayeuna mah neng jadi terang gitu. Ayo Hayu, Wak. nam tipayeun. Ya. Tah neng pami ieu tanu kieu. Ya teh kanggo sapu nu tadi dianggo sasapu ku neng dihandap. Ka ieu ieu teh anu teh misalkan tos ngampleh kieu di sanakan gitu di tuar. Dianggo ieu nana teh ieu teh nyarekna dianggo kanggo sapu. Jadi sagala rupi ge teh aya nu kabuang tina kawung mah tah kaistimewahan rangka kawung teh kitu. Mangkana ayeuna teh dianjurkeun ka program pemerintah mah kitu cenah bade naon aya informasi bade aya melak kawung di setiap desa teh nguping eta oge. Tah kan kitu kagunaanna seueur pisan kawung mah. Hayu atas siang teh. Kan hayu tuh, Wak. Kade hati-hati Ya, Wak. si ieu peleset.
alhamdulillah nyadap tos beres ayeuna mah kantun ieu wang eurihkeun ka ditu lahang Alhamdulillah. wang hijikeun sareng itu kayak tadi damelna meureunnan duka sonten duka enjing gitu teh. Oh, mohon Pak. Tah ya Neng ya tahapan awal nah, tahapan awal teh kan teh meureun lahang tangke Neng ayo gerak kalebet meh ieu mah terang. Tuh kan dia tadi ieukeun di kadikeun tadi hijikeun tuh kadi kahijikeun. Nah kana ieu kana tos aya kayak kantun dihurungkeun seuneuna Mohon. hurungkeun seuneuna tos dihurungkeun seuneuna nya tinggal ieu we tinggal ngaguis diantosan ketos janten wedang tah prosesna tos janten wedang teh ditiriskeun deui sakedap tos janten wedang teh tadi teraskeun deui tuh pan ieu mah atuh nu kieu mah katelna ge ageung kancah painten sanes katel kancah aya nu kieu mah Agung ya Pak. nya muhun da dinu alit mah moal cekap atuh aya nu kieu mah ieu mah atuh saalit sakieu mah biasana pinuh itu dina ieu teh Oh, muhun kitu tah ayeuna mah sok we lah istirahat teh lada ke panginten di seuneuna mah sakedap deui. mohon. Wah, Kumaha Neng? hatur nuhun nya. Tos ngajarkeun abi ti kawit ka kebon ngelalahang dipikeun ka bade taheurkeun janten Oh terang. nya Neng ieu sami-sami da memang kedah terang da bonganan Neng katale teh tadi ka uah hoyong terang tah ku uah ayeuna di terangkeun tah ayeuna mah kan jongjon da ilmu mah moal abotnya nyanak Neng ari tos terang mah jadi jongjon Neng terang ayeuna mah kana proses dimulai nyanak dimulai dugi ka lodong-lodong kantos terang ayeuna mah ka leuweung tah kitu padamelan proses ngadamel gula di lemur mah gitu tangga oge Neng biasa nah ieukeun rangkeun ka si mamah di ditu si uwa gitu tos hoyong terang itu ngadamel gula kumaha teh apa ku si uwa gitu tos diwartoskeun jadi Neng apal gitu ayeuna mah gitu kayak di ditu tadi si mamah teh pokoknya nama gerak istirahat lah Mohon. aduh tah Neng eta teh namanya teh proses ngadamel gula teh teh can setengah-setengah na acan Oh, masih sampai setengah na panjang eta nya mohon masih kena panjang dugi ka nanti dugi ka janten gula teh kan tuh acan di tahurkeun teh acan aya nu namina teh nipis nitis teh kan saat acan janten gula teh urang teh dipipis heula eta teh namanya janten gula tah ieu teh kan non teh disebatna teh budaya karuhun kapungkur tapi carana mata gula ge gula asli gula aren asli teh ieu di dieu janten ieu teh warisan budaya. atuh mohon kang teh maneh bakal terang da ieu mah teh can saha ieu mah setengahna ge can sur uwa oge kelah engke oge bakal terang dugi ka rengsena dugi ka beresna janten gula teh. Wah, pami eta didamelkeunna bade iraha. Iya, sama itu gitu udah paling ke enjing di gitu nama di jantan ke nama. Wah, teu nuhun nya. Hapunten deh abi rasa taros we ka uwa. Sakedahna Neng hoyong terang mah memang kedah kitu. Kan beda sagala rupi kapan kedah terang sok sanajan Neng di kota. Jadi ujang ka ade sing apa? Iya Pak. Tah kitu. Awak aya nama bisi bade mam heula. Tacan bisa kasareueul daripada pasti kebon pan tadi. Iya Pak.